أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى حضرة النبي المصطفى Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Milwan bacaan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أأمنتم من في السماء فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sulati mujarrad nya ieu perincianana nasara yang suruh kahiji goroba ya dibuka duana patah ayat tau katiluna alima ya lamuka opatna asuna ya sunu kalimana asiba ya sibuka gandana Sulati majid warna awati lubab akroma yukrimu kaijina parroha yuparlihu kotala yukotilu katiluna Sulati majid warna salis wasanin lima babing kasaro yang kasir hijina ijama ayat jami'u kaduana imarro yamarru katiluna takalama ya takalamu takaluman etabab anu ka opatna tabada ya tabadu tabaudan etabab anu kalimana sulati majid warna salis eta opat bab istaroja ya stari juga hijina isyau sabaya syau sibuka duana ijla wadaya jlawidu ijli wadan etabab anu katilu imaro ya maro imiroron etabab anu kaopatna rubai mujarrad dijibab darojayu dari juh mulakna aya genep bab urang papai jijina au kola mulakan bait royo bait aduana jawa royo jawiru asya royo asiru ka opatna jababayu jabibu jababatan etamul hak nu kalimana sakoyu saki sakoyatan etamul hak nu kaliman kagenepna Majid warna awal hiji bab tadaro jaya tadaroju buktina mulakna ayat 8 bab urang papai tajababa mulak anu kaijina tajauroba mulak anu tasaitona mulak anu katiluna tarawaka mulak anu kaopatna tasako mulakanu kalimana tazazala mulakanu kagenepna takonasa mulakanu katujuna tamaskana mulaknu kadalapana rubai majid warna sanin eta dua bab kabena mulakna ayati lubab urang rinci jijina iron jama ya ronjimu irin jaman eta baba nu kahijina ngan boga dua mulakna urang papa jejina ik ansasa yak ansisu ik insasan eta mulak nu kahijina islan ko yaslan ki islin koan eta mulak nu kaduana iksyaro yak syairu iksiraron eta bab anu kaduana kurboga iji mulakna itma'ana yatma'inu itminanan jadi naon naila padismi kana lapad Allahi jadi naon tarkibanana aila padismi kana lapad Allahi jadi naon tarkibanana jadi mudop pilih anu disarandikeun naon atina mudop pilih ari mudop tesok ngajarkeun kanu kaduana tegasna mudop pilih karana cokoida lam yaslu illa zakak
isyaratna mudhaf tahu makani ari kore diseta anjan ulang ali tempat nonan tali roba autan wina mimatode po dipaturisi mina mudopi askite tanwinan kalau malu ali mudapuro dipicen tanwinan seperti apa Ayaron baina tarifi wa tanwin wa mudafu ilai syartu makurin mudaf ilai anca nah alif lam sok dipake ciri mari pateta teh alif najang elamna atawa elamna wungkul dua ka ulama hiji ka ulama sibawe dua ka ulama apas lamun menurut kaul ulama sibawe eta elamna wungkul tapi lamun menurut kaul ulama apas mah eta alif najang elamna karena cokoida al harfu tarifin awilam fakot panamatun arab takut innamat ari alif jang alam ciri marifat lip alam nu unggul tapi cek si bawe alam nu ditujul naon sababna nu matak cekau si bawe alam na unggul karana eta ari alif mam jawasa sedangkan cek palanggaran di anam jata wasli tasbutu pilih tidak watas kutupi darji atasna sanyanya nam jawasa eta sok tetap dina kawitan komongan cek salim karena cokoida subutu hafil ibtida qadir tujim darji ama akalim diwajibkan tetap nasi am jawasa dina kawitan geus netra cara wajib ngabuang am jawasa namun kadempet kunu sejen Wakola kumbun inna alamun pakotid alipul waslimata yudrod zakot geus ngandika kaum eta tetap lambung ko geus mupakat Uma aing ngaran sifatnya eta anatu tabi'un lil manuti fi rafihi wa nasbi wa abdi wa tarifi atasna ari sifate ta isi manut turut kanu disifatan dina rupana dina nasabna dina maripatna jeung dina nakirana ilapan sifat kaki na je sifat aya sabareji aya dua naon jejena je sifat kaki dua sifat sababi aksa musifat kismani uma hakikiyun sababiyun qad ulim ari dungdu uman sifat aya dua sifat kisababi nu kadua atasna mana-mana sifat anu ngarapakeun sim damir mustatir sing mustatir anu buat balik kana mutadana mangusupna isim dohir anu didopat kana isim damir baris anu buat balik kana mausupna karana cukuida natut marafi'un lil mudmari ya'udu lil man
Adi sifat imang ngaropakeun kana isim domir balik kana mausuf atawa ngaropakeun isim domir didopatkeun kana isim dohir balik kana isim domir atawa ngaropakeun isim dohir nu dipatkeun kana isim domir balik kana mausufna ta eta kitu. Aturanana kumaha adi aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara anu 10. Kumaha adi aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara anu 10. Kumaha ari aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara anu 10. Sok kumaha adi aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara anu 10. Kumaha adi aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara anu 10. Kumaha adi aturanana sifat keki nyaeta nyokot opat tina perkara disok Mang Ade Mang Mamat. Itu ada Yudi. Oh, yang geus ngagorong sorana euy. Jadi pencitnya. Barang kumaha ari aturanana sifat keki anu 10. Oh, Kang Yana. Sepe tina perkara anu 10. Bara kumaha sifat keki nyaeta nyokot opat anu 10. Alhamdulillah.